Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun AATT kumaha damang, mugia AATT dipasihan kesehatan ya ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke AATT dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sundanya ngeunaan materi pedaran sareng kalimat pamenta. Nah, ayo orang sami-sami kawitan ku maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh ayeuna urang sami-sami diajar naon anu dimaksud pedaran. Pedaran teh teteh nyaeta wacana atanapi karangan anu eusina ngajentrekeun hiji objek. Naon eta kaayaanana kumaha, tujuanna jeung naon mangpaatna. Tah eta nu disebat pedaran. Dina pedaran urang teh ngajelaskeun atanapi ngagambarkeun hiji objek, contohna tentang tutuwuhan atanapi sasatoan atanapi hiji barang. Nah ku urang dijelaskeun kumaha kaayaanana, tujuanna eta barang kanggo naon, teras misalna teh naon mangpaatna. Tah eta nu disebat pedaran. Aya oge istilah medar atanapi medarkeun. Eta artina nyata ATT kedah ngajelaskeun atanapi ngagambarkeun atanapi ngarang naon objek anu bade dituju. Nah ATT cobi ayeuna urang tingali contoh pedaran teh nu kawas kumaha. Cobi ATT buka bukuna halaman 11 dugi ka 12. Aya hiji contoh pedaran anu judulna jawer kotok. Nah jawer kotok teh mangrupakeun hiji tutuwuhan ya ATT. Nah didinya dipedarkeun di aya hiji karangan ngeunaan jawer kotok. Didinya aya ngaran tumbuhana tadinya jawer kotok. Teras kaayaanana didinya disebatkeun ni lengkap. Aya daunna siga jantung hate, sisi daunna raregean leutik sakurilingna, aya kembangan jeung saterusna. Teras aya oge mangpaatna ATT. Saurna di dieu dijelaskeun mangpaatna teh bisa dijieun hiasan di pakarangan imah. Teras tiasa dijieun obat rupa-rupa penyakit diantarana kencing manis, nyeri beuteung, borok jeung bisul. Nah eta santos urang apal aya ngaranna naon, kaayaanna kumaha jeung manfaatna kumaha, urang susun janten paragrafnya eta pedaran. Nah ATT tingali di panghandapna aya pedaran. Didinya dijelaskeun ya ngaran ieu tutuwuhan teh jawer kotok sok dipelak di pipir imah. Daunna siga jantung nu sisina raregean leutik sakurilingna. Nah eta aya namina tadinya ngaran ieu tutuwuhan teh jawer kotok. Urang lebetkeun ti ngaran tutuwuhan. Teras tadi sok dipelak di pinggir imah eta mangrupakeun kaayaannya ti jawer kotok. Teras dina daunna siga jantung nu sisina raregean leutik sakurilingna. Eta mangrupakeun kaayaan keneh tina jawer kotok. Nah teras aya oge di paragraf terakhir dijelaskan loba jalma nu melak jawer kotok tujuanna pikeun hiasan di pakarangan imah. Nah eta mangrupakeun mangpaatna nya ATT. Selain eta oge saurna teh ngandung bahan obat jeung mineral. Tuh tabi baheula sok loba nu ngamangpaatkeun jawer kotok pikeun nyanggeurkeun rupa-rupa penyakit diantarana kencing manis, nyeri beuteung, borok jeung bisul. Nah eta masih mangpaat janten isi tina pedaran anu aya di halaman 11 12 teh eta teh urang kengi ngumpulkeun informasi tina ngaran, tina kaayaan jeung manfaat. Lain dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan tadinya materi nu mimiti nyaeta pedaran, urang oge bade diajar ngeunaan kalimah pamenta. Nah pasti ATT sering ngagunakeun kalimah pamenta dina sadi dintennya. Naon sih anu disebat kalimah pamenta teh? Sok mangga ku ATT dibaca. Kalimah pamenta nyaeta kalimah anu eusina pikeun marentah batur sangkan milampah tindakan atawa pagawean. Biasana diucapkeun teh lamun urang rek menta hiji barang atawa hal. Nya tos kabayang ATT naon kalimah pamenta teh? Biasana urang teh nya lamun nyuhunkeun hiji barang atanapi pangyandakeun naon, tah urang teh ngagunakeun kalimah anu namina kalimah pamenta. Contohna di dia aya Pak hoyong ngaraosan atuh es jus teh. Nah biasana dina kalimah pamenta ATT urang teh nyawuran heula nya saha nu bade ku urang dituju kanggo marentahna. Di dia aya Pak
Teras oge contoh dina contoh kalimat urang sok manggihan tanda ieu nya panyeru di dieu eta hartosna urang teh nuhunkeun bantosan atanapi marentah janten urang cantumkeun tanda seru ieu nya pami di bahasa Indonesia namina tanda seru. Tapa hoyong ngaraosan atuh es jus teh eta salah sahiji contoh kalimah pamenta teteh. Dina kalimah pamenta urang ge kedah ngagunakeun bahasa anu sopan ya teteh komo pami urang nyarios kanu saluhureun di dieu contohna ngaraosan. Tah misalna aya oge nya nyobaan eta kasarnya teteh janten urang kedah ngagunakeun ngaraosan karena di dieu aya anu urang disuhunkeun bantosan teh nya eta pak. Nah saurna hoyong ngaraosan es jus teh kitu teteh contoh kalimat pamenta. Teteh dinten ayeuna urang tos diajar naon nu disebat pedaran. Contoh pedaran naon, teras aya oge urang diajar ngeunaan kalimah pamenta. Nah ayeuna cobi teteh latihan ngadamel pedaran ya. Contohna tadi tos didugikeun tiasa ditingali deui di buku paket halaman 11 dudika 12. Ayeuna ustazah gaduh tugasnya nyaeta medar tutuwuhan dumasar gambar-gambarna di dieu tos ku ustazah sadiahkeun. Aya 5 gambar tutuwuhannya teteh aya lidah buaya, aya brokoli, aya jahe, aya kangkung, aya selada. Nah teteh mangga pilih salah sahiji tutuwuhan nu aya dina gambar ieu nya. Mangga ku teteh dijelaskeun sapertos di halaman 11 sareng 12 aya ngaran tutuwuhanna heula, teras kaayaanna ciri-cirina sebatkeun ku teteh, teras mangpaatna naon di pilariannya atanapi teteh tiasa naros ka mamah sareng apa. Nah engke santos kenging ngaran kaayaan sareng manfaat teteh damel eta nutos teteh kempelkeun jadi pedaran ya. Didinya aya contohna nya sahenteuna teteh ngadamel 3 paragrafnya. Di paragraf kahiji misalna teh aya ngaranna, teras aya salah sahiji kaayaanana tah ku teteh sebatkeun. Teras misalna di paragraf kadua aya kaayaanna deui ku teteh sebatkeun. Teras misalna teh biasana di mana ditanemna tutuwuhan eta. Teras di paragraf akhir teteh sebatkeun manfaatna. Tadi kan tos aya kantun didamel janten paragraf hungkul. Nah kitu teteh tugasna gampilnya pasti teteh tiasa ngadamelan tugasna. Oke, teteh sakitu panginten ti ustazah dinten ayeuna mugia materi sadayana tiasa kahartos ku sareng teteh. Tong hilap tugasna dikerjakeun diserat di buku teras difotokeun ka ustazah. Oke. Nah, insyaallah engke enjing di daring urang bahas, urang tingali manfaat tina unggal tutuwuhan anu ku teteh damel nya ke urang sharing sasarengan didinya. Teras ke enjing oge di daring urang latihan ya ngaetakeun kalimah pamenta, ngadamel kalimah pamenta, teras ngarobi kalimah pamenta ngagunakeun bahasa nu langkung sopan. Nah kitu teteh. Oke teteh hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.